Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Mudah-mudahan sadayana sarehatnya. Alhamdulillah, sepertos biasa dina dinten Rebo patepang deui sareng pagaos dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna pangajaran bahasa Sundana ngeunaan kana materi babasan jeung paribasa. Tah, urang kedah terang heula naon anu disebat babasan. Ayeuna urang tengetan materina heula nya. Babasan nyaeta susunan kecap anu hartina teu sarua jeung sabenerna. Babasan diwangun ku dua kecap sarta ngandung harti siloka atanapi kiasan. Babasan lolobana ngagambarkeun pasipatan jalma. Ciri-ciri babasan anu kahiji, ngandung harti injeuman atanapi konotatif. Nu kadua, ukuranana pondok. Nu katilu, umumna diwangun dina kecap kantetan. Nu kaopat, susunanana tos matok atawa teu tiasa dirobah-robah. Conto babasan sarta larapna dina kalimah. Wildan dipikaresep ku babaturanana lantaran amis budi. Nah, babasan amis budi hartina henteu kucem atawa henteu judes. Kasasaha someah tur dareh deh. Dina buku paket diajar basa Sunda kelas genep dina kaca 53 aya contoh-contoh babasan anu sanesna. Tah, contona aya haseum budi, hartosna judes. Tanapi baeud wae. Hampang leungeun, gampang tunggal teungeul. Hampang birit, daekan. Atanapi gampang dititah. Atanapi henteu kedul. Gede hulu, hartosna adigung atanapi sombong. Ipis biwir, hartosna babari ceurik. Tah, nu kadua ngeunaan paribasa. Tah, hartosna paribasa nyaeta babandingan anu jadi parlambang lakuning hirup. Ngawangun omongan atanapi runtuyan kalimah anu geus puguh, euteup seureusna atanapi sistematika. Geus puguh surupanana, geus tangtu pok-pokanana. Paribasa nyaeta ungkara basa anu diwangun ku dua prasa atawa leuwih anu eusina mangrupa luang jeung papagon hirup di masyarakat sarta ngandung harti injeuman. Ciri-ciri paribasa nu kahiji ngandung harti injeuman atanapi konotatif sami nya sareng nu tadi babasan. Anu kadua ukuranana panjang, tah upami paribasa mah ukuranana panjang. Nu katilu susunanana tos matok atawa teu tiasa dirobah-robah. Kaopat kalimahna teleb sarta anteb kana hate nu diajak nyarita. Nu kalima ngandung harti anu leuwih jero. Nu kagenep mangrupa picontoeun atawa pieunteugeun. Conto paribasa sarta larapanana dina kalimah. Lamun keyeng diajar mah sagala rupa oge pasti bisa. Geuning ceuk paribasa oge cikaracak ninggang batu. Laun-laun jadi legok. Paribasa cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok maksudna taya pangajaran anu hese. Lamun urang leukeun jeung keyeng diajarna mah tangtu bisa. Dina buku paket diajar basa Sunda kelas genep dina kaca 54 aya contoh-contoh paribasa. Contona, adean ku kuda beureum. Naon hartosna? Hartosna teh hade pake meunang nginjeum. Bengkung ngariung, bongkok ngaronyok. Teras aya mobok mangih gorowok. Atanapi aya oge hurung nangtung siang leumpang. Tanapi kawas bueuk meunang mabuk. Tah, eta seueur nya contoh-contohna sareng aya hartosna oge dina kaca 54. Mangga tiasa dibuka. Tah, ieu aya latihan.
Nu kahiji latihanana ngerjakeun latihan opat dina kaca 54 tengetan kalimah-kalimah anu ngandung babasan di handap tuluy tulis hartina. Aya 5 nya. 5 soal kanggo latihan opat dina kaca 54 nya. Teras aya oge latihan bagian B tanapi bagian kaduana prakteangan paribasa dina kalimah-kalimah ieu di handap dumasar kana maksud nu geus disebutkeun. Nomor hiji dugi ka nomor 10. Nah, hatur nuhun. Dugi ka dieu materi dinten ayeuna. Mangga engke urang sasarengan bahas dina materi anu salajengna atanapi dina sesi Zoom saat acan ditutup. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.